Ceuk hukum setiap anu boga hutang wajib mayar. Anu berpihutang anu nganyukeunana hak nagih. Pertarosanana nages mayar jalema anu boga hutang parantos. Pertanyaan anu kadua, nah anu setiap boga hutang mayar? Hanteu. Teu enggeus eta teh ngaranna. Da loba anu hutangna miliaran teu kungsi mayar. Persoalanna mah rupa-rupa. Nah aku lantaran nakal manehnana tepi ka ngaleungit atawa kaburu paeh. Pandina hukum positif mah nu geus paeh teu hak dituntut sanes. Aya pa ketua pengadilan nanya? Engke teh di akhirat bakal nungtut ka Allah nu mayar hutang teh. Nun Gusti kapan Gusti teh adil nah habat nyari wawarehan. Abi mah boga hutang juta hiji juta dua dugi ka imah ledis dipake mayar hutang. Ari baktur sakitu hutangna miliaran teu kungsi ditagih jeung teu kungsi mayar. Pasti nungtutna. Cek Allah nu mata kami nyieun pengadilan tertinggi di akhirat anu disebut panto hisab panto mijan ulah leutik ati kabeh oge dianggeuskeun. Dipanggil wae eta jalma anu teu mayar hutang teh. Pek sia cicing di dieu cek Allah. Di alam dunia maneh boga pagawean anu teu enggeus ayeuna buru anggeuskeun di dieu. Geura bayar hutang maneh. Mun teh mah jalma na ngajawab nun Gusti kunaon mayarna da di akhirat mah teu gaduh artos. Cek Allah akhirat lain tempat ngitung duit tapi akhirat tempat ngitung akibat duit. Pan hukum teh keur nampung akibat. Sumuhun da teu aya akibat duit oge. Neme wae diitung ku Allah. Maneh ladang duit tina nganyuk nu teu dibayar teh bisa salat ieu ganjaranana. Awas ieu simkuring lain ngaji fikih da fikih mah tara nyaritakeun ganjaran. Fikih mah nyaritakeun sah jeung teu sah. Maneh ladang duit tina ladang nganyuk nu teu dibayar teh bisa zakat bisa menyantuni fakir miskin tah ieu ganjaranana. Maneh ladang duit tina ladang nganyuk teu dibayar teh bisa ka Mekah tah ieu ganjaranana. Numpuk wae ganjaran seuri eta jalema teh. Cek Allah wayahna ulah dipibanda ku maneh lantaran maneh boga gawe di alam dunia anu teu enggeus hutang can dibayar. Amal soleh maneh bayarkeun ka jalma nu teu kungsi dibayar hutangna ku maneh. Disebutna muflis tah. Boga deveden, boga harta, boga banda tapi teu bisa dipibanda da sabab kredit jeung debit loba teuing kreditna. Da teu gaduh amal soleh abdi mah Gusti di alam dunia hirup pinuh ku salah malah mata kutang teu dibayar oge salah hungkul berat abdi mah ngabebankeun dosa. Lamun teu boga amal soleh dosa anu aya dina punuk maneh kurang loba ku kami ditamahan tina dosana jalma nu teu kungsi dibayar hutangna ku maneh. Blek wae nangkolok dosa ti ditu ti dieu. Eta si horeng mata ku agama Islam titah mayar hutang teh bisi loba teuing anggeuskeunun di akhirat.